Borokocot stasiun TV, bobodoran urang Sunda. Borokocot stasiun TV, barudakna urang Sunda. Apa gawean sapopoe, wah deui iwal usir. Borokocot stasiun TV, barudakna tukang usir. Borokocot, borokocot, hayu urang bogon jaga. Buang kapusingna, piceun karungsingna, tonton terus di channel Borokocot Station. Kunaon ieu? Gus. Kunaon nggak ulang didinya? Iya, boga masalah lah. Ieu teh masalah. Naon? Awewe hayang ngajak kawin wae, di dieu teh boga duit. Manehna nyedakeun tuluy. Di dieu teh bingung da teh boga duit. Jadi mah karek sakitu, Gus. Urang, Gus. Kolot urang gering di kampung. Nyata kudu butuh duit anu sakitu gedena. Ayeuna teh urang teh keur mikiran sarua. Leuwih-leuwih eta mah Gus. Sarua ya oge. Di darinya geuningan. Karena naon maneh di dari ngaharulang siga nu mikir ka susah wae. Ya eta toy. Urang jeung si Agus boga permasalahan anu sarua. Maksudnya Urang jeung si Agus teh butuh duit anu sakitu gedena. Oh, toy. ngaruas wae sama kehet. Dari mana butuh duit yang naon? Urang butuh duit anu gede teh. Kolot urang aya di kampung keur gering. Matak duitnya rek ditransferkeun. Dari mana, Gus? Urang mah butuh duit teh anu sakitu gedena teh. Awewe ngajak kawin, nyadakeun nari kawin. Hai urang teh boga duit atuh ayeuna. Bayi oge gini dinya ka awewe. Sangkilang bobengetan siga snacap ieu teh. Kali maneh ngomong teh gagabah, panu disadang ngomong teh maneh mah. Geus bae kieu aya mah urang ngahuleung berjamaah sarwat baru ka duit lah lieur aing. Geus ngarulang lah. Mana butuh duit? Mana butuh duit? Kurang culik tas Aldebaran. Kurang minta tebusan ke bapana. Hayu. Oh. Naon jelema kitu? Si eta mah jelemana siga nu rada-rada. Josbuk hidup paper. Naon hartina? Tong ningali jelema keluarga hungkul. Si eta mah udah pendidikannya ke bapana. Sama mobil. Gedung sate bae dipanggulikeun si eta mah. Bener toy. Ayo mata terus yang mending. Terus bener kumaha? Nah, isukan jam sakieu urang culik si Aldebaran. Hayu urang mah. Geus hayu lah. Hayu siap. Ayo. Marana ieu barudak jam sakit sandaratan. Kan rek nyulik ieu teh. Oh, jadi Atuh. hayu ah. Bener jadi. Hayu. Kayak dagoan si Aldebaran sekerending ngalewatnya. Ya, hayu lah jadikeun kuman. Itu duit urang teh naon. Caing we tuh. Oh. Culik. Hayu. Oke. Awak ke gudang nu deket kebon teh nya. Oh, siap. Hayu ah. Hayu. Siap ah. Hayu. Mane daguan di dieu? Daguan di dia. Daguan di bagian baik kurang duanya. Oh. Siap. Hayu. Saringin. Ayo. Duh, kemananya? Anak kingkong kok. Sultan Barat tau balik-balik biar aing kenangan dah. Tuh, mana? Ayo.
anak kingkong dari Cal Bara dah kita diculik. Alah, riwe. Bahaya ya. Aya pembantuna si Aldebaran ieu mah ketik ku aing ieu mah. Berat deh ya, cing Alaska ya. Tasnya, tangkut, apa? Aduh, geus jam sakieu. Kamana budaknya si Aldebaran? Si Lesno Sarwana deh ieu teh kamarana jelema teh. Mata pikari wangeun hungkul. Ulin jauh-jauh teuing cenah si Aldebaran teh kamana atuh deui ah? Aldebaran. Ya permen alim. Enak di ditu. Hayu geura ayo. Hayu buru ka dieu. Buru. Aduh. Awas ya ku ingin udah. Gus, udah itu. Wah, itu. Lewat. Udah. Wah, itu sih. Wah, benang sih. Ya, udah. Tahan. Ya, Siap benang maneh ku aing duaan. Gus. Pae itu. Geus bae. Kumaha sukses? beres. Dan di mana budaknya itu? Tuh di gudang ditulun dua. Budak pasti mau HP-nya, cing telepon bapakna. Iya, Gus. Oh, Jangan Gus. Iya, tebusan duit. banyak. Halo. Assalamualaikum, Pak. Ya, halo. Punten pisan, sekali deh abi punten. Di Aldebaran ku abdi diculik. Abi nyimpen tebusan ka Bapak 100 juta. Nah, Tomatnya, Pak. Wibawaan pisan mana jadi culik teh. Halo. Si Aldebaran ku kami diculik, kurang minta tebusan 100 juta. Kang Wani lapor polisi. Mun mari lapor polisi, si Aldebaran DN. wawanianan maneh nyulik budak urang. Kayak di Sherlock okasin aku kami. Hak deh. Jadi Wawanianan manehan-anan nyulik budak urang. Teu nyahoun urang saha meureunannya. si Aldebaran. Oh, Udah, ayo, Bro. udah, paling Aldebaran. Ayo. Tuh, Bapak nak. Kata itu Bapak nak. Oh, itu. Itu maksudnya. Bawa tuh duit nak, dibawa. Lepaskan sama budak urang, duit urang dipikeun. Terus jawab tah. Belak mana? Bawa. mana najong babaturan aing. Aduh. Iya. Naon maksud maneh kikituan? Urangnya pernah baheula posisi juga maneh kitu. Ngan urang mah mikir-mikir pakai otak lain pakai tuur. Jika nama geura balalik, untung maneh ku aing teu dilaporkeun ka polisi ge. Rock me, baby.